Bagoy, geus merepas deui wae. Malam ini wa aing sedang berada di Gunung Padang. Cuman aing teh melewati jalan belakang karena menurut orang-orang itu tidak boleh dikunjungi. Bagoy. Tapi aing penasaran wa dengan Gunung Padang eta, tapi aing mah moal nepi ka gunung-gunung anu luhurna. Masalahna di luhurna mah aing moal bisa da jauh bagoy. Tapi aing naik di handapna, aing sedang mencari tempat-tempat anu pernah cenah eta teh sok dijieun pamujaan. Cing sugan we anu dipujaan teh naon wa ipri kah? Kerbau kah atau ka dajal kah urang teh urang ubrak abri lamun bener eta misalkan si tempat eta teh pernah dijieun kakayaan atau dipake penyembahan-penyembahan ku aing bagoy urusanna nu kitu mah bolak-balik ku aing marepas wa ikuti aing. Assalamualaikum. Anjir. Iya mah bener wa di dieu mah jiga nama tempat kerajaan jin-jin anu bangsa dedemit nu kararitu bagoy da tempokeun liang ge kuat kararieu. Assalamualaikum. Orang cobaan asup aja liang wa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Allahu akbar la ilaha illallah. Ya. Astagfirullahaladzim. Merepas wa bala jurig seluruh Indonesia aing ge tipikeun kieu-kieuna ajig asup kana jero liang. Ajig. Ieu mah boga tembusan ka ditu nu ka Arab teh wa tuh. Andai kajian panjalan itu cenah teh wa euy. Tempokeun ieu lokasina bagoy. Jadi tempat pemujaan teh model kieu wa batu hungkul cenah konon katanya di dieu teh cenah wa euy. Loba pisan jelema-jelema anu hayang kakayaan melewati bangsa jurig, bangsa dedemit, jin segala rupaning bumbuahan anu anu kapanggih tak ku aing di dieu rek dicarekan aja jurigna ge ku aing rek diburak-balik kira nyesatkeun bangsa jelema mah. Naon? Nu puguh mah ka Gusti bagoy rek minta kakayaan sakumaha sia teh. Ayeuna minta kakayaan ka bangsa jurig dedemit nu kararitu anjing can karuhan bogaeun bagoy. Pan ngajardog lagi dina liang batu model kieu. Rek di mana kakayaan atuh make otak we saeutik. Sia teh sok bangsa jurig naon dedemit. Ulah nyesatkeun manusia sia teh. Setonyokan ku aing teh careham teh. Ku aing dek semedi heula di dieu heuh. Aing hayang apal ieu teh makhluk naon wa nu aya di dieu teh kitu. Aing cuma neuneuh tripodna hese wa. Ieu teh rada kieu tempatna anjir. Heula euy. Tempatnya rada hararese wae aduh. Wah, aing mek nyobaan sare di dieu wa tah. Amparan aing tah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Jadi ieu teh wa menurut cerita ieu teh konon lokasi ieu teh tempat pamujaan. Jadi aing teh penasaran wa dengan lokasi pamujaan ieu teh memang benerkah pamujaan? Cuman aing teh tahu pasti wa di mana letak pamujaan anu aslina anu sok dipake. Misalkan naon tapa bagoy. Tapi menurut aing mah ieu wa da soalna tempokeun tuh. Ieu na wa lidig dah. Lidig tempat ieu na wa. Aing geus mawa ieu tah. Aing rek tapa sarua di dewa sugan we atuh meunang 18 angka wa.